ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir. Jahar maghrib isya subuh. Sir zuhur asar. Allahu akbar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat haram maca Quran. Lain maca Quran haram gandeng naon. Taswis. Eta siga hade. Urang aya nu salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare. Nah, ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batur cak datang aduh tak budak bener ge tadarus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu udang masak. Aja tak gandeng bae di masjid baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza quri'al Qur'anu lan tatkala den baca Al-Qur'anu Qur'an fasami'u lah maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atau kadua Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadua wan sutulan pada nengleng sira kabeh anil kalam ya ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh nuzilas dan turunkeun ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiran halan dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil Qur'ani kalawan Qur'an istimali alaih kena ngawangkune khutbah ingat tasa Qur'an wa gila lan den ucapakeun apa fi qiraatil Qur'an mutlaqat ing dalam maca Qur'an halam mutlaq wa rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والله أعلم بمراد واذكر لأنن eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira pinafsika ing dalam ati sira sirra tegese ing dalam jeratu tabarruan ala DP tadalulan tegese DP wakifatan lan nale wedi khofal minu tegese wedi minhu saking arab wa fauqa siriduna jarilan ing dalam sadurunge landunal jari ada orang ana banter minal qauli saking ucapan ayakos dan tegese sedengan bainahuma dalam antarane sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore aya awailin nari wa awakhir tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana sira kabeh minal ghafilin ikut tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah. Inna
innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wallahu a'lamu bimaradi satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad al malaikat. Tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iqarana sarombong. Ya alladzina yatakabbaruna tegese sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atau Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah yunazzihuna wa ma la yaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan kode Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil khubi wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DPD lan ibadah fakunu mithlahu maka ana sadaka baiku mithum umpamane alladzina fakunu mislahu maka ana siraka baiku umpamane alladzina. Quran teh mukjizat Al-Quran lain di zaman Kangjeng bae. Terus selama Quran ayat berarti mukjizat ayat. Ketika orang mendalami Al-Quran tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa Quran. Ketika kurang diperdalam makna-maknana can karasa mukjizat Al-Quran can karasa. Ketika ku urang diasupkeun ka sanubari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah. Ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher maknana kunyana terus disilulupan diperdalam dibaca dihartikeun diamalkeun dibongkar makna mulai makna huruf kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim mulai ibadah pinuh ku keyakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytum Kang Pendi jangan berpisah engkau harus ada di sampingku tanpa engkau hidupku hampa. Masya Allah, paham. Aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Wah raja siapa? Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Pohara eta izkola Yusuf ngamuk.
lain lalagaan. Aya jelema ka urang, nek ngahurupan urang 40 ulah 40 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mal dibacakeun ku aing terus. Tama kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna ana wa rusuli. Wah, langsung. Tiup. Puh. Mun teu itu ngajengkang urang. Beres. Dua di antarana. Lolobana urang nu ngajengkang. Mujizat Al-Qur'an lain lalagaan. Masya Allah karim. Emang kuari eueuh kitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Qur'an ambalah ya loba kene. Anu lamun ditunjuk cak ngaguling jelema. Quran teh mujizat. Boho al-mujiz. Diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh. Kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalaran demo. Polda mana nu ngamenangkeun demo? Kapolres mana nu ngamenangkeun demo? Polsek mana? Anu jelema hudang sorangan, deuk kumaha atuh? Teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mujizat mal bisa. Di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mujizat Al-Qur'an nempe modar nya na. Ye bagu bah gitu. Pae. Di dieu lempang ka Serang bage. Kitu wae atuh je Bang Wahab parang sana lamun lain ka sorot ku mujizat ngan teu karasa. Ai eta nya boga himmah anu tinggi. Boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis. Eta di Padang. Di Padang teh lamun laut mah nya ge lempang ka dieu. Ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana. Lamun lain gagahna mujizat banyak nyewa kapal atuh. Neuk nanaonan nyewa kapal. Breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu. Gagahna mujizat teh kos kitu. Tanpa ditita-tita sanajan nyana ngomong, apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain? Ieu mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat. Maidah ngamuk. Masyaallah. Bentar cek singko di Jakarta itu siaok apa-apaan bawa-bawa maidah maerot ke dibawa. Tolol deh singko. Dalam maerot, dia jangan bawa-bawa maidah kayak ceknya nama jelema meureun maidah. Al-Qur'an, ya Allah ya Rabbi. Al-Qur'an teh lamun geus gabuk ulah Quran kakarak saayat. Nu batak waliullah boga keyakinan. Urusan pae lain deui, urusan pae mah ajal. Ajal teh mah urusan anak perang teu perang pae, demo teu demo pae urusanana. Dahar teu dahar pae. Soeharto moal beak 7 turunan modarnya. Ibutin pae. Atuh komo sia RT teu boga naon, modarnya siapa? Parae. Parae gawe nu sugi ge pae, nu sugi pae. Artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah. Urusanana urang teh neangan ridho Allah. Hudang kabeh mujizat. Hudang mujizat moal katahan kajen kumaha ge. Ieu can sakumaha mujizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero. Masih kene ngendek. Teu kudu dititahan. Nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan. Oh ditahan kan nanya dok mau pada kemana? Mau ke Jakarta ngapain? Demo ikut. Hei siapa yang mana udah kenal siapa? Pokoknya gua ikut sono. Siapa gak modal? Gua nggak usah tanya modal gua. Pokoknya gua ikut aja ke sono. Ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono? Enggak, polisinya gua gemlang dah. Eta langsahan ngomong gitu coba ayo. Urang lembur teu nyaho naon. Lamun polisi ngahalangan paeh di dinya polisi. Ulah disangka paehna ku eta budak ku mujizat modar sia polisi. Mujizat lamun geus ngamuk, Masya Allah gunung diangkat.
atupan cek Fudal bin Iyad ditanya, "Bae Kiai, ari nu ngaran wali kumaha?" Nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna. Lamun cek nyana ngaler cek nang hidung ngidul eta wali. Oh eta kos kitu. Kebeneran Ki Fudal bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu. Set gunung miring gunung. Cek nyana kota. Eta deung ngabuktikeun bahwa nyana wali. Itu gunung miring cek dikeun deui. Wah lempeng deui. Wali. Eta teh kudu hese-hese wali mah. Kulantaran nyana teh teu percaya ka wali kehebatan wali. Dibuktikeun ku Fudal bin Iyad. Nah, eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina. Mantak di zaman sahabat teh kahartipan Kangjeng geus eueuh, tapi ieu seperti aya bae. Sebab naon? Sakecap nyata. Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, mukjizat Al-Qur'an empet. Ku hari urang lamun bener-bener maca Qur'an, kemudian maknana dihartikeun, terus ditelusuri rahasia-rahasia bohong. Atuh ieu nu mantak jelema wali bisa hibar ka Mekah, hayang ka Mekah, set. Mukjizat Al-Qur'an. Yang lain mujizat atuh. Bisa tangkap Mekah yang balik deui ka dieu teu bisa. Cenah ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hibar. Bareng datang ka Mekah wah asa ditangkap askar aing geus. Eueuh ye. Aya gangguan nyana, cerik nyana ka Baitullah. Sebab ketika nolna kaganggu atuh teu bisa hibar deui. Toy eueuh. Loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui. Loba. Ngan eta teh keur diwarah ku Allah, aya naonan tak kaganggu. Kieu nyana cerik-cerik awa kapanggih deui, sat hiber deui. Masyaallah. Urang lamun nyata kehiberan kitu resep. Asa hayang. Oh masalah sia hiber ke anu nembak cek. Pajar menek peking meureun sia mah. Atuh lain hiberan cara manuk. Oh tuh Haji Pendi keur hiber tembak. Lain kitu. Masya Allah. Ieu mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita orang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bising, maka turunlah ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u. Nu matak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat. Urang Arab di Madinah. Begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quran. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang anu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Barang salat magrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sekadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal gadegekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat jadi. Mazhab Hanafi.
teh kudu maca Fatihah nya mah geus bae imam ruku bilu Allah mantak ulah kaget lamun di Mekah ulah nurutan nyana kayak urang nurutan nyana deui nya mah Allahu akbar nya mah nileug kaget tuneulekeun da keur gadekeun imam nya teu maca nya mah teu salah nya mah mazhab nyana ai urang malah salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi teu sah salatna lamun teu baca Quran maca Quran teh teu baca Fatihah berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu urang datang ke masjid imam keur majana maca surat pas maca suratna nas A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas urang datang ka dinya Allahu akbar alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan langsung rukuk Allahu akbar urang teh kudu maca Fatihah Allahu akbar geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae teh kudu tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir jahar magrib isya subuh sir lohor asan Allahu akbar lohor bismillahirrahmanirrahim aya di sisi nu maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin itu keur salat haram maca Quran lain maca Quran haram gandengna mah aswis eta siga hade urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui bismillahirrahmanirrahim haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikeun maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qurannya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak datang aduh teu budak bener ge tadarus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat Masya Allah ke jam 2 kudu udang masak aja kita gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang naila wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah awas dengekeun sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu bener kudu dengekeun pastami'u lah paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug. Arang. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi khutbah na ieu mah khutbah syar'i geus lain ceramah ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah salah eta mah khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat 2 rakaat nu 2 rakaat lohor teh dibagi 2 rakaat ku salat 2 rakaat teh khutbah badak khutbahna 2 lamun aya jelema maca khutbahna hiji teu sah Jumatna pohon misalnya alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-yamin ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'al bala
atubu ilaihi min kulli ma syaitin qala wa fi'la asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu dua khutbah sebab da ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah bisa atau bisa tahu aja lain khutbah ceramah tahu khutbah syar'i perlengkapan sholat Jumat iya dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'ulah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu nengleng cicing nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ke masjid tolol bener deh sakitu ada mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deh khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pasalnya ulah wa ansitu atawa Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Qur'an dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tabihul Mugdarin geus satu Tabihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun nu patali jeung pengajian patali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka ah ieu Rajab subhanallazi asra oh ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi eta sunah os kitu surang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun ieu teh kan mukjizat Masya Allah lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mujizat eta wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa anusitu maneh kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mukjizat atuh kuari mah maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnaka illa rahmat turun banyak mustame kos kitu ieu Quran sakumaha naon aya kori kurang bagus turun namun bagus loh hirpa wah ulah orang biasa tenang tah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah perhatikeun naon kunyanan dibaca teu makna naon arahna ka mana wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh masyaallah jadi geus adab mudah-mudahan maca Quran malah ieu lamun aya jelema keur maca Quran qori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak
ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya qori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus cukuran duk ulah larang nggih atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai atuh jauh belum kemana-mana ulah geus antepkeun mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing mere kiai ulah menghargai Al-Qur'anul Karim ulah nyeun heboh set kiai atawa kiaina embung dihormat masalah cicing sia ini mah kiai lain gitu budak atuh aing kiai masyaallah ieu budak aing teh disambut ya Karim atuh ieu cium goblok kiai tolol Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah Wadhkur eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae sirat tadarruan wa khifah kana arah tadarru DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah ieu dalil toriko zikir ieu zikir toriko ieu dalilna wadhkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum jang urang kabeha inget anjeun ka pangeran anjeun zikir nafsika di jero hate ieu kopi ngaran sirron motifna tadarruan DPDP ngarasa hina naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah wa khifatan jeung karena sieun ka Allah wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar middle qaul tina ucapan ekos dan baiklah sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir kopi zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar tergantung kumaha nu mawana dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus kitu ke Madura nah ieu aya jalur-jalur mata toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3 kajeun kukumaha jalur Banten jalur Cirebon jalur Madura sakitu engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana Cirebon ka mana Madura ka mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ka mana maneh ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencak kajauhan carana kos kitu kajen kumaha ge nah lamun dia Khalidiyah nu mawana pasti ke Indonesia pasti eta geus kajauhan kurang jalur Khalidiyahna di mana ya Sumatera eta berarti kieu lamun ieu Satoriyah kajauhan nu mawana eta geus ngembanglah kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mun di urang teh mah bakal kajauhan jalur mana nu teu kajauhan
Tuhan mantak aya bae muktamar thariqah supaya muktabaroh jalur-jalur kanyahoan ketika aya jelema ieu rekat naon thariqah anak sabandia kok kieu ieu lain deui mah ieu lain deui pembawaan thariqahna gimana ya selidik urang pasti putus guru wajen guguma ge putus guru kajen guguma lain kitu urang dek naksabandi bae Bahaudin anak Sabandi Uzbekistan nyanalah tokoh anu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di lalap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahaudin anak Sabandi mah Masya Allah eta jelema ku luhur-luhurna kitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wa Naksabandiyah aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandiyah hungkul engke kanyawa nu Naksabandiyah hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wa Naksabandiyah bakal kanyawan jalur mana nanti lu amun Qadiriyah wa Naksabandiyah mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tadi dia ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang ke pembawaan namun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh mah urusan kos kitu mah urusan batin kunaon haju ku hari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teu kudu dibingungkeun nu kos kitu mah urusan batin engke ge aya sorangan tah mah mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke urang teh aya thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah ka Indonesia dibawa ku Kyai Abdul Karim ka Banten ti Kyai Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya dipadukeun ku Kyai Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiyah kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah ai Naksabandina kopi beureum dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib ternyata hasilnya luar biasa lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia dikembangkeun di Indonesia nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang kumaha maksudna teu ngageser Quran aya di otak urang hadis aya di otak urang diaji Minhajul Abidin aya di dada Ihya Ulumuddin aya hikam aya tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah cinta dunia ieu nu bahaya ge kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun eta hikam diterjemahkeun eta Ihya diterjemahkeun nu nerjemahkeun ge cinta dunia eta kiai luar biasa lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa bahsul masail pangmenang nanyana tapi cinta dunia kunaon teu digeser sih di jero hate teh henteu dijazab henteu ditarik renungkeun ye aing ngaji ti leutik geus puguh amil jurumiyah sorop ngelal datang ka ngelal ih alfiyah diaji lain sakali gaji Johar Maknun diaji bahkan ukudul Juman ge diaji samsiah ge datang ka mukhtalitot luar kepala datang ka kitab lagi leungit kuari diaji kabeh kuari tapi teu daek ngageser endahan ngageser ka dunia diantara ngageser ka dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti kiai dibere ilmu tafsir aya Fathul Muin aya hadis aya kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi TMI nyieun sanawiyah nyieun aliyah lain salah nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh bae tah ieu mah kiai mah keur carita lain ulah nyieun sanawiyah lain ulah nyieun aliyah lain ulah nyieun universitas teu kudu mondok mah kos kitu mah henteu kudu tah mah urusanna dunia nyieun ku sia asal boga duit we ge urang mondok henteu naon henteu nyieun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah
pada tuh dia jadi kiai urusan aing urusan tanggung jawab aing geus di Allah boh budak pohara atuh ku ari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tak ya rumah sakit aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakola ge sarua yeun pondok pesantren mudirun asupendia jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala minhajul abid hikam geus seuing kunaon si teu gageser teh nah pertanyakeun ka diri sorana kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal nah coba ya geser ke carana bertoriko dipaksa orang teh paksa awak teh jam sekian udah jam sekian zikir jam sekian tergantung umat toriko pemaksaan diri supaya ingat baik Allah awalnya bahkan dipaksa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyana zikir bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi geus beres sahareudang jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu tapi terus bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 kayak aku mamajikan gua enggak puyang aing pemaksaan ya pemaksaan tapi terus illallah kan aya boga guru mah di bawah naungan guru na ieu budak kiamat sih ieu bado asal zikir bae muka baju sakumaha gelut naonan sih aya bimbingan ganti guru mursyid melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae engke ge aya nyulusup doa guru gitulah thariqah mah teu kudu dipanggil ge doakeun ku guru Gusti tuduhkeun ihdi tah mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana. Oh ya, mulailah ada lain deui kali. Zikir geus kalem. Kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia balik ngacai. Pemaksaan thariqah teh pemaksaan ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah siap ditinggalkeun dunia ieu mah norekat teh aku guruna geus ya lamun nyekel tarekat ieu insyaallah sugih ge ya eta guru gantung guru kos kitu mah tarekat sih kadur ya goblok tak guruna tarekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia mun ngawarung sia abruk daek sia ieu ulah tarekat sia kos kitu rekat siap itu kita rekat dari Allah secara mutlak beres tinggalkan dunia segala warung segala sawah segala perusahaan titiknya saya tinggalkan dari Allah pada Allah mah lain kudu lempang emang Allah ada di gunung emang Allah ada di Bandung lain itu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah sebab engkau bersamaku engkau bersama kami innallaha ma'ana ente perlu berangkat di dieu Allah aya di masjid Allah aya ndek di mana bae Allah lain kudu ka gunung lain kudu ka leuweung lain kudu ka teu kudu Allah hanya perasaan nu can datang ka urang maka dipaksa urang miceunnan reged sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu di hadapan tangkal kayu leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan lain Golkar sia de
Siapa masal takal kayu be Golkar goblok tah. Ieu Kiai Golkar ye gara-gara nama ye. Aing mau greget bae ka Kiai Golkar tah. Nyasarkeun. Iya. Calangap KS-na calangap. Calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya oray asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Hah. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Ditebut di bawah tongongna. Nanaonan kiai. Nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia. Heh. Nanaon kula udang heet datang di pupuhan teh lumpat cenah. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu. Neuk laon ieu kiai ka dieu sia cilaka sia. Wae di pupuhan ieu napa beubeuteng. Nanaonan cenah ieu. Lumpat deui. Malah mau apa mongol kiai. Sia ka sia ku di pupuhan sia ku di. Kiai nanaonan ieu. Nah, datanglah ka kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan, daun papayitan atau di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar, cak aing dahar. Hayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dahar. Gayem. Cak nya nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ieu, datang di gebugan bae. Di udag-udag. Aduh, cenah kiai tolol cenah ieu. Goblok ieu kiai cenah. Aya kajian aing mah digoblok-goblok ge cenah teh. Nu penting dahar tah sia aya, dahar. Gayam. Leleg, tereuy. Aduh. Gas, tenang. Malah di kieu deui ku kiai bluk-bluk. Ini satu cenah jeri awak ieu. Geus jeri. Terus make kayu gadong dong. Bluk. Nanaonan cenah kiai. Ayo geura ter. Inum. Kebel mules beteungna aduh. Mules beuteung nya kiai. Kaja, ayo bener keur mules. Terus. Utah cenah. Begitu utah keluar orang. Kadele ku sia. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah. Jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadele. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lain naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok. Diinum ben ku aing tak kuari mah oleh masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai. Gambaran thariqah seperti eta. Gambaran thariqah teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo diaje pendi manggeus anak incuan sama oray. Lain hiji oray bae. Ore koros aya di dinya, ore pucuk aya di dinya, ore tandeu, ore belang, ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak. Sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara kaluar. Ieu sarua murid thariqah teh ku guruna kudu siap. Teu paham nyana teh dititah anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana titah kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah heueuh. Hayang paham we sareat teh mangaran. Ke lamun geus da kieu gitu di guru thariqah mah kos kitu. Kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh. Ditampilingan ku guru, diliek ku guru, titah anu ku guru. Sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan. Deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero. Ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru. Guru nuhun. Abdi bisa nikmat ibadah teh ku wasilah guru. Masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat.
abdi geus hese nyaritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang bu lamun sabab lamun lain mama mah atuh aing teh boh makana sujud sia ka aing urang makan kitu toreko mah lain geus teu kudu inget ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar non gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya orai di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun orai dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar oraina mah nyare nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha kuari geus kapanggih usahana kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka mana nya nah ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh ikhlas mah teu kudu ngomong ikhlas orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan penyakit di bae kan ngabeh aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku bahwa aing teh nu dermawan penyakit di bae kan tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing iyalah mursyid ngaran dipaksa asup tarikot tak wirid naik tak naik kuari mah tarikot teh lalagaan kuari mah teu meunang disentak ku guru Haji Marah bae atuh tarikot si kos kitu dilepas ku guru ge sawana atuh sia teu meunang dipentak ku guru Haji bae ka guru Suudon teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun sebab bakal jadi musuh bahaya toriko bakal teu kaharti kunyana lain zikir mah gampang beda zikir sabaraha ieu 160 tah saeutik amat tuh nafsu 165 saeutik amat sakena kula mah 500 ge siap sakena teh geus hawa nafsu penting sabaraha lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500 lah kecil sakena oh 1000 2000 kalau mah siap sakena nafsu mah bisa bae geus sabodo sia tuh di luar aturan oh norek engke da ka dituna bae jelema teh norekat mah kitu teh jarita aing aing cara aing norekat bae aing bisa hiber segala jadi geus leuleui yang ngomongna ge leuleui tah eta akibat teu make aturan torekat teh jeung jelema engke na teu wauh teu kudu beda sebab urang mah kan norekat nya mah kan teu kudu beda urang mah jelema ikhlas ikhlas tidak ngomong-ngomong tolol tah kan gitu jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing mah norekat asal henteu dihormat aing ahli thariqah thariqah atuh sia ngahormat ka aing pan aing mah ahli thariqah teu terbimbing mah kos kitu mendak jelema endek hayang norekat sakali dua kali can meujeuna sebab naon gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di daerah tarekat mendak khusus cenah mah merekna kanu geus siap Assalamualaikum misalna kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat bener kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang ih kaula tuh kiai kok tarekat sih ka pamajikan eta kan dicoba guru tarekat kan coba gua majikan kan dunia kumaha mun pamajikan ninggal warung kumaha mun warung ngajejes ye eta mah sakadar cobaan kanyana siap teh cenah kula yang norekat bagawean naon kula magaan ngaji alhamdulillah tuh bagus santri aya 100 siap ya norekat siap sia lamun norekat santri areueuh bakalna
teu kaburu naon mau santri areueuh bae sia kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh jieu tumbung berarti teu sia berarti berat ka jelema berarti berat kana kamulyaan berat ka dunia tarekat larek narekat kiai kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai emang kuari ge ambruk ieu kuana mah geus disakamariankeun bae teh kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit ku lagi can boga imah kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit kula teu laku-laku kiai can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha baru sebatang kara sia bener nek narekat bener sia lain nek narekat dia mah pelampiasan mah kos kitu terjadi narekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh hiji syariatna nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh bencomo kajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aing na ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia beneran atuh beneran beres mentak moal sieun tipe tinggi tiba-tiba zikir jam 1 jam 2 deg aya nu paeh deg pocong aing teu sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teu sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya kuai sionan kunti anaknya mohon maaf jangan sionan tuh lamun orang kadele sia kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung eueuh kasieun sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos ke datang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gitu assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum ya geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedelean nu lain dedelean mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia kene geus dibere model kos gitu geus dibere ku Gusti Allah
kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun kanya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah kai kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarrua wangi papaksa urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah inget teh ka dunia malulu inget ka perusahaan urang mah inget ka sawah inget ka kabogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji Allah dengan cara anu spesifik ti guru sebab awak urang mah ieu awak lohir ngan pae dikubur ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah Naqsabandi mangan aya 5 Naqsabandi wa Qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunya dari pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik makom blak aya di dinya oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siridunal jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu zikri mah kopi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho hanya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir-zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang amban ka dieu bau sengit ambeun kok balik ieu zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup wabil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama buda bihaqin kedua lamak sudah bihaqin tilu lamat luba bihaqin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktuna mulai tidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta iyalah dalil zikir khafi nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosda sedengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah ayana gandeng engke di zikir jahar dalil lain deui maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naqsaband dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil wuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakit sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat urang ge dek nyarupaan kana malaikat melalui thariqah
Adam gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ye pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah.
eta bohong eta ti dituna eta mah bisa abah bae abah teh dedeheun kaki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo kugu ye ge cak Kobil teh aing tetep bae embung kajian kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis tak ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kukumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikupaya duaan teh sok nyerekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pasini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati ditunda eta ya Allah eta kos kitu
yes nyen korban ku ari mah nyen korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula dikorban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkan kunyana harta-harta hasil tatanian do dikumpulkan anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin musuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh musuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya iya anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi
sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kanjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing ame kitu entek tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil mah kibas Qabil mah hasil tani ya nazaro patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya terobah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bunuh mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah da cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh
Ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampaikeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males taeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadaranna nasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sakadaran wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis ya aduh tuh kumaha aja can orang anu dibunuh japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin
nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae nalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung